bahagia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos dugi di Kampung Pasir Awi, Desa Cikubang, Kecamatan Taraju, Tasikmalaya. Urang ningal kaendahan alam oge rumah panggung nu aya di palihan dieu, hayu urang tinggal sasarengan. Adi itu kapal di itu. Kapal itu aya deh. Ai teteh atau di mana teh? Di Luhur, di Sana saetana teteh. Oh, kali itu sih kampung kami. Oh, Di Cilembang. di Cilembang. Jadi cari sareng saha wae, Bu? Sareng itu, Sareng Bapak. Kalau duaan we. Mohon. Ai marurang kali kamarana. Teh aya ke rumah kami. Mohon. Itu di Lemur, memang dua gaduh putra mah. Dua anak atas narika. Katos tas gaduh putu. Oh, terus dia foto. Di dia mah sareng Bapak we nya. Mohon abi mah. Tes lami Ibu seberapa tahun? Atos selami. Di dia. Tinggal 5 tahun. Tinggal ka Lembur Ageng. Henteu kapan eta gaduh sepuh mah ngelehan dan Oh, di Lembur Ageng mah ku murang kali. Kolot mah nyentong. Tapi raosnya. Mohon raos daya nu ngintunan ieu itu ieu mah geningan aya ngintunan mah. Mohon raos. Pilih Bade ka dinya teh teh daseur bumi dinya teh tah. Ibu pas di dintenan sakana naon? Ah, sok ieu we taeun. Sok ieu we ngan sadamel-damel we kitu ibu mah. Ka sawah, Ka sawah ka kebon ge. Sok kitu mah sadamel-damel. Mohon. Eta mundi di kagungan Ibu. Nu Anu nih teh. nitit mohon nu Piwarang. ngaji jaksa. Teu gaduh ka abdi mah ngan demi hari gaduh tidak meuleun kieu ya geningan. Eta teh pangetakeun. Mohon pang Sok di buruan sabaraha.
upami tama nengah anak ari jalu mah kumaha taeuna pangaosna janten kumaha angke pamianakan gitu mohon bagi hasil nate mohon ari jalu mah nengah harga ya teh upami 12 teh pajeng 15 gaduh 3 juta pinten dibagi 2 ngan gaduh 1,5 juta dibagi 2 deh sareng saya sareng nu gaduh nah upami 3 juta teh gaduh 1,5 juta ya manawi teh anu 15 teh anu 3 juta na kang ibu gererah 12 na kang anu gererah teuing nu beunghar kitu padahal mah nya nu beunghar nuhun waktasna nuhun ningali sanes doakeun nya tetehnya kan tenang teteh doakeun punya tetehnya habis sing kenging ku teteh mudah-mudahan mohon mangga Bu mangga teteh mangga mesti tadi teh kai pasan ibu sing sarewatnya jadi ningalian deh Kak kalau bakal itu mangga Bapak Assalamualaikum. ya metik nase di mana di nat iya langsung di situ mau langsung itu ya coplok ya tadi kamanakeun atas ya kita mau dijual dical kamana dijual dibersihannya lah dipilihan tanya enggak enggak salah nu dan dia mah mau tas dica belum kali oh tetiasa dical terus dikumahakeun kami tetiasa dical oh dia tadi Mbak di anak di diolah terus makan wargi-wargi sadaya mung sakitu video anu kapihatur di lembur Pasir Awi Desa Cikubang Kecamatan Taraju Tasikmalaya waktosna pribados pamit mundur insyaallah urang teh sapatepang di tina waktos oge lembur anu sanesna wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.